Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karim. Sabana manjatkeun puji miwas syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat pinarang salam mugia tetap kalimpahkeun ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo ka para kulawargina, ka para sahabatna, tabiin ngatur dugi ka urang sadayana anu turut sareng tumut kana ajaran tena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Letih lemah terbeki lemah diibaratkan berat burayang tengah bermenghap berbahu narika ngelahirkan hiji budak gilindung terang jeung nyawa nandengkeun pati lah bijil ngelahirkan orang tos kitu nyusulan salami 2 tahun mangka dawuhan Allah kudu syukuran maraneh kabeh ka kami jeung umat kaindung Bapa maraneh sabab mungka Gusti Allah urang sadayana bakal balik wallahu a'lam bishawab. Mamah urang beterkeun urang nyawang kana lampah 20 tahun ka tukang. Mamah emot nalika ngandung si teteh mah sabulan 2 bulan 3 bulan gelis anak king indung hidup tos tebukuh rasaan lincak kana kandungan 7 bulan 8 bulan 8 bulan gelis indung hidup hoyong tuang seueur tetiasa hoyong bobok ibra oge hese bagus gelis anak king usahakan kewajiban mama, teteh, urusan neng dewika, neng dewasa. Sayang duduk di pagi dia, main tadi tuh, carikan ulas. Rupina gelis, kulitna bersih, salina jantung. Estut daya cawadana mama.
Teh mama emot kapungkur nalika ngawitan ngajarkeun nyarios. Mama emot kapungkur nalika ngawitan ngajarkeun lempangan hadieu si Neng. Gimana hidup di gedung gagung geris ieu jantan indung lumpat ngarok nyamakeun ka hidup anak. Emot kapungkur dina masaker ari kinan aya pangabutuh nu jantan ari saha anu usaha ngabayar diri ngurus diri didoakeun di telepon nu jantan lagi. Bakat kujang anu jantan lagi ngawakilan nu jantan drama kamari. Tah ayeuna ieu si Neng tos dewasa. Mayun madep di payunan sadayana gaduh niat anu ikhlas hayang ngabersihan dosa di sadayana. Mangga buka teu lawang hampura kembar teu panah lapang geus. Atas masih salam ya. Kami jantan indung geus anaki. Makin Allah ridal walidain suhtullahi bi suhtil walidain. Ridha ma Allah ya dina karidhoan indung bapak murkan Allah ya dina kamurkaan indung bapak. Kahartos tu nani padanya akal Allah dadan kamu moal kamera. Mama tunggu rahayu. Gapura sentuhan asih. Wiwit diri abdi lahir dugi ka abdi dewasa. Abdi teu oleh ngajahatkeun nana salira mama. Abdi teu oleh ngarepot dari salira. Hapunten abdi mah lahir batin dunia akhirat. Lamaos abdi sok nema sok namalang sok bedegong kali jantan indung hapunten abdi. Anak sing jantan istri usaha. Istri setiasa dan bisa. Istri anak turun-turun kenapa entah menjadi salaki amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mama yang buat mana-mana gelis anak dihapura haburkan abdi salami ieu sok ngaisekeun nuhun tas mikanya abdi. Bisa teu ayeuna bapak urang sadayana mangga jeung teteh anu mikanya hapunten abdi tos ngahesekeun kali jadi lanceuk hapunten abdi. Doa sarestu dipunan ku abdi tiaa jadi lanceuk abdi kawakilan nu janten bapak anu ngayuga abdi. Hapunten hapunten abdi. Mangga aat tiap masakana gelis anak ini hampir lihat puraka. Cinta alam ini pun pastakan ada teh amin ya Allah. Badi coba pastakan Badi salami saya muncul pada sampean Bu Haji khusuk mengucapkan doa lalu diharap ke sini mangga ayeuna ucapkeun insyaallah dijaga nanti daya langkung mujarab daya langkung mustajab anu malangkah ngalampungan doa indung alum itu baginya insyaallah. Dan gelis sambil ngucapkeun cai hidup no salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atas ya dua sampean mamah cuk dua sampean anu baheula ngandung ning salapan bulan kawina mamah tapi dina ieu dua sampean
Nalika hidup diajar lempang lulumpatan memah lulumpatan budak-budak hidup lulumpatannya aja dua sampean geus anaki. Nalika hidup berorok di suatu bulan 4 bulan 5 bulan kata rajang batuk pilek atau panas. Nu jantan indung geus sekarang jasa bobo geulis ngayun-ngayun menjadi anak. Ucapan nu jantan indung sapertos kieu geulis anak. Ya Allah ya Rabbi, tukarkan penyakitna ka abdikeun. Abdi dewasa tinggal anak abdi batuk pilek panas. Ya gelisnya sampean menjadi perwakilan sampean bagaimana amal wujud sampean anu ngiring banding tulang urusan anu jantan abdi sampean anu ngiring usaha kegiatan abdi anu ku hidup ayeuna diwasu disangitan gelis sampean mama sampean aa diwasu disangitan sakumaha seungitna tanya ahli jantan indung nu jantan lanceng anu teu aya tungtungna. Baheula hidup ke orang di dalam lengkung di ayun abdi ditanggai di anggai ayeuna hidup tos dewasa ieu mamah ngegepan neng anu terakhir tingkawitkeun cara ge aya nu langkung wajib aya anu langkung hak nyaeta cara ge kitu. Gelis anak ini gelis anak ini kucurna ya cai ti mama sing jadi lambang bikin kebahagiaan hidup rumah tangga gelis sing jantan istri soleha istri anu jantan ahli surga amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya alamin rabbi habli surya bangka di kegentos nu jantan ramahnya ya kenang-kenangan di nu jantan lanjut oge indung kapanginten ti anjing kapayuna mah kucara ogena kitu nya ieu mah terakhir nya bismillahirrahmanirrahim alimul burhan syahidi subhan masya Allah kan Allahu ni'mal wali hadzal nabi Muhammadur Rasul sallallahu salamullah ala yasin habib
kaset. Oh sayangnya mama ayah pasti paling gitu baru dah seru terus apa yang mau ya ini kesannya ini ayah terus saya ayah atas ayah mau tapi nggak kok pas mungkin terus saya ini kesannya saya balik waduh ya ada nggak ngerti ini karena lihat dari tadi pas terus bisa anak deh mau siapa ngerti terus saya lagi kesal terus siapa mau tadi dulu lanjut siapa ini namanya kamu tak lagi pilih iso ini dua senang siapa ini gimana nanti saya siapa ini dua oke sampai kamu berdua bagus banget ini terus kamu ini perlu lagi apa asal apa itu tadi saya bilang memang ini di ais nak apa siapa siapa